Patibang mipa anan warta ti watos kolon. Prabu, orang nampi warta yen pasukan ti kerajaan Galunggung tos mengadakan kekuatan di lebah tapel tos sigana Arjuna bakal ngadakan serangan. Nah iya warta pasti. Leres Prabu, utusan orang nu diutus kadinya parantos mestikan hal iya. Orang keda ngetimbangkan melakukan wijasana pulang buru-buru melakukan perang. Tapi Prabu, namun orang liang bila ingin keputusan eta bakal jadi orang lemah. Lewah ada orang lemah alatan wijasana tibatan kuat alatan salah kaprah. Nah raja dan keputusana perang ieu kudu dihindarkan. Tapi lamun orang henteu naon anu bakal kejadian ke lamun orang. Punten Prabu ayeuna ganggu pikiran Gusti. Atuh iya masalah teh gampang selesai antara perang jeung damai. Enggak pilihan boga saorangan. Kadang Gusti jawabkan teu salawasna ti pikiran tapi tina rasa. Coba pikirkan naon jadi pangpentingna nyelamatkan jalma loba atawa guda gengsi. Kita panjen le 100 kurang dianggap lemah. Kaleuwihan kekuatan moal kabagjayan Gusti. Harmonis anu kudu diutamakeun. Prabu Wangi Suta, kami datang sareng tawaran. Lamun anjeun nyerahkan sebagian wates, kami moal ngalahkeun perang. Tahu kelakuan hina. Raja orang moal nyerah. Tenang pati, taruhan ieu bakal ieu dipikirkan kami hantu hoyong melakukan upah keputusan anu buru-buru. Kami ngatoskeun jawaban anjeun, Prabu. Perang bakal mawa kesengsaraan lamun orang tiasa ngawonta damai. Nah orang keda nyieun kesengsaraan. Tapi Prabu, Pati kadang-kadang anu lemah lain mau henteu ngelawan. Tapi anu henteu nurut karena amarahna. Gusti Prabu Wangi Suta, Raja Galunggung nampit tawaran perdamaian anjeun. Kami hoyong ngajaga hubungan anu harmonis antara dua kerajaan. Kami ngaku keunggulan moral sareng bijaksana anjeun. Rayu dulur-dulur sadayana leulan kemenangan kuring saorangan tapi kemenangan sadayana rakyat anu percaya karena jalan damai perang sana jalan anu salawasna ke ditemuh ku cara ngobrol jeung wijasana orang tiasa ngawontal naon anu teu tiasa dihontal ku bedog. Urang milih harmoni tibatan amara rahayui pikun sadayana waega bersorak. hidup Prabu!